nyanyi lah ya aing mumpung gerdi ya kergalau aing mumpung ganggu karena anek ngalurkeun suara emas aing ya nyanyinan anu berakhir sudah teh empuing ya guys jadi 2 3 berakhir sudah impian cinta tinggallah puing-puingnya atuh kitu nyanyi na tadi segala suara mas aing keluar pindah ke laguna tetap mana bu nandiang sadar anak beri tetap kacau itu ngek-ngekan itu emang suara aing sakitu geus ngeunaheun dia mah dong Peter Pan pindah laguna tah nyari nu lain oh nu mana ieu si eta teh saha anu viral teh aku ari oh iya Rok, karena pelumpang seperti geus capek. Aing haus amat di mana pedagang esnya. Ada es lainnya. Itu warung. Teh. Meuli es teh. Beuh, itu kuat urang haus gitu tadi di tulumpang. Pesan ya. Es anggur teh mun aya mah. Ya, es anggur mah es kopi. Hangus kadikeun lah aing teu kuat teh sarti koreo can minum. Oh, sih teh yo, Bang. Kunaon teh leus? Oh, nu meuli nya. Terus penting pan. Lo tas ta. Dan teh meureun. Es sakitu. Urang biasa meuli es anu 2000-an teh anu sakieu, ieu dibuat anu sakieu. Atuh kan beda es. Iya mah pani mah es jumbo, ieu mah itu mah es 2000-an. Wah. Es murah itu yang mahal merina di Eropa ya teteh. Wah, tuh. Es nangge. Dong beteng urang beteng kareng bae. Nyawan cukup nyawan teh karena beteng urang. Atuh geus ya nek mulai moal ya. Geus teh can ka dieu ngomong-ngomong bare teh hargana. Murah ieu mah cuman 50.000. Dan ieu mah teh rok teh kira-kira urang biasa meuli es 2000-an nih dibere es nu gocap aing mah kumaha ye. Ya teu boga duit urang teh. Geus teh geus segera gua duit sabaraha sorangan udah ka dieu. Di warung sepi tadi yo. Wah, humali. Teh, urang boga geus 10.000 teh. Ya, Bos. Ya. Mana sedotan teh? Sedotan aya teh. Oh, wow, orok eta mah aing. Ya, aduh. Oh, ieu mah rok. Sebelum aing kepake ku aing 2 mingguan ngirim teh nyoleuwi. Minum lah ya. Paten. Alhamdulillah ya suara aing kuari gara-gara minum es ieu cager di bae. Aing nyanyi gebiang deui. Urang teh seula nyanyi. Takkan lelah. Enggak sih ya. Aing ngekulin aing bari minum es. Alhamdulillah sehat di nuki ngaranna es ya paten ini coba ingin setik deh ingin panggil dan rok yang es tu beak koy dulu dan ulah pengen mengabarkan rok kayaknya teteng ke main meuli es kadinya berok kapake yo sa mingguan si ari mau naon eta dong mau jajaneun tangkeun kuing lah boga duit dong eta mau naon dia yo uga aing tadi haus aing selumpangan jauh aing meuli es lain tuh karena si teteh tadi minta ieu minta bae dia mah lihat tuh boga duit meureun bah aturan kok meuli aing udah mah kena aing dulu es di mana dia masih teteh tadi di ditu aing ke ubah keneh tadi ya aing burung dek meuli aing teu boga duit aya meureun tadi setik dia duit tadi kitu kenapa anek minta es aing dempeu rok berat amat ke esnya kebenaran aya budak aing sampetkeun koinnya aing bari nek minta pangbantuan ke ngabeakeun es Woi, ngais yo.
nyanyi tengah es metengen dia serat ketikor ya es ya. Dan tamat dia mikir es kan aing apa nikmahan aing mun kuat ngepadeg gitu sagentong meureun. Bo, kira-kira ih teu nyahoan khasiat es ieu dia aing minum tadi es ieu. Bo, suara aing, suara emas tadi langsung. Suara inu darati ternyata dari ya. Oh, Eleh ku aing tadi aing nyanyi mah. Bo. Salah ngomong bayah coba minta aing nginum tuh kuat aing. Bo, aing ge hulap ngabeakeun tadi tebeak-beak ku aing dari ya mah. Teu percaya aing mah lamun aing nginum es ieu bisa bagus sorana. Coba nyanyi dia, suara dia mah dong kaleng rombeng. Ayo gitaran yo, dengekeun aing nyanyi yo. Geura lagu naon geura kadinya? Gunahan gerak Aing ngadengekeun heula yo. 1 2 3. lepas semua yang ku inginkan, takkan ku ulangi. Kayaknya dia seraing tabok. Maafkan jika kau ku sayang. Gas. Percaya aing percaya. Iya, kelak. Itulah asaan. Ya aing ngabearkeun lagi. Pesan udah yo. Ngeunah es aing mah. Gerak bantuan beakeun aing ge, bah aing kita ada yang nginum. Iya, nek aing lain yo. Mencajang suara aing. Oh, gerak. Peter Pan ke aing. Nyanyinan. Yang tadi bae. Tekek sih nama lagu nama yo. Ya, 1 2 3. Lepas semua yang ku inginkan, tak akan ku ulangi. Maafkan jika kau ku sayangi, dan bila ku menanti. Guys, mau di mana tak? Tuh aing meuli nasi emak dia viral es ieu oh. Boga terpercaya aing. Gocap ieu dia lagi mahal mah kebalik ku dia mah aing dong bisa meuli ge. Eta beungeut dia ketututeun. Kayak orang balik ke aing mah kayak separohkeun maksudna separoh ewang jeung aing. Nah bae dia minta es aing. Oh, jangan teu boga duit. Geus. Ulah ribut. Manje nyanyi kabean. Ya iya warungnya saya tamu di doang itu dia ya. Hoi. Naon. Beuy aing oh. Naon? Beuy teh. Es doang. Si Ari tadi nunggu dah. Nunggu mah. Rasa bernuk tersana tak? Oh, rasa kopi. Oh, nu eta meureun. Ya duitna barahan. 10.000 hiji lah. Dan meureun 50.000. Enggeus 2.000 bae. Tulen deui 2.000 mah sakieu eta mah. Gua dek. Kurang boga duitnya sekieu menang sakumaha sakieu ya. Oh, geus lah teh. Ya, asna. Oke, mah doang ada. Mantap toh. Boh, ngeunah bae pokona mah pokoknya ya. Segera Nun ya. Geus segera ditu. Naon oge mengadar es ieu. Naon ieu resepna nya. Ngeclok be. Budak, dakeun koeng lah. Jadilah yang terakhir, jadilah. Woi. Parangsa aing cerita di nu ngaganggu aing teh geus Aing boga es ngeunah dari ya. Itu nyawa nang ge boga tah. Oh, aing menang nyawa dia. Goblok. Ngeunah boga aing mah dia komot tah. Dibere murah aku si itu. Lagi amat tah, da boga aing dia. Eleh kena boga aing. Oh, si kanya nama. Kali bae kayak nek